Astagfirullahaladzim. Gusti abdi teh cabut atuh huncu teh. Kabina-bina teuing. Ai kaya modal kuki kira ye. Arnal. Tuh nya jeung Arna arah belegu. Tak kitu ulah aing mah di dieu tunggu kapan sok datang si mah anu ngahaja ka dieu datang minta tulung. Mau uing mah era botong uing melendung ka ditu nya kanyawan ku jelema meureus. Aduh keun bae ranan ditiung we ditiung. Ditiung. Turubannya. Heuh matana pindahkeun kana bujur. Jadi sirah maneh supaya ulah era turuban minta tulung ka Saban. Bejakeun cek aing si Saban da lolo teh si kurang ajar jadi ka dieu. Kamelar. Kayang teh 2 poe sakali lol nya. Heeh, kayang. 2 poe sakali lol nya. Sakalian lol hejo datang. Tobat polo juri nu kitu mah polo atawa ketos. Nih, kabina-bina teuing anak aing. Geus bingung. Mau nyarek mangkatnya. Heuji kacau-kacau doakeun cing salamet kade di jalan lamun digeunggeureukeun teh mah ku batur ijem reuneuh tong didenge ku sia teh tutupan ceuli teh ku sia nya. Kadenge abang ngambek namun aya nu moyokan teh. Heueuh tah lamun aya nu moyokan teh supaya ulah kadenge bujur maneh cocokan. Kumaha we carana? Kitu rek irit ayeuna nya. Ayeuna. Heuh pek atuh doakeun cing salametnya. Rumah tangga teu ngabogaan pamajikan teh kieu rasana. Ai boga pamajikan mah geus ngarasanan kira-kira gitulah saeutik boga pamajikan teh kakarak 120 siji. Gua pamajikan teh ngan nu bener. Anu hiji pincang. Anu hiji deui eueuh mataan sabelah. Anu sabelah. Heeh. Anu hiji deui eueuh irungan. Wah, diserahkeun kabeh. Teu dikalikeun. Henteu teu disesakeun pisan, disesakeun sabelah-sabelah ku urang. Kaya dicokot ku jagal. Tapa majikan teh. Jadi anu hiji mah paeh asli, paeh. Paeh kabeh. Paeh. Halusnya. Henteu sapotong-sapotong paehna ge kabeh. Halus. Ngan panyakitna anu bahaya mah. Naon kitu? Panyakitna dokter gitu sanggupeun. Sabab keur cager dititah urang teh titah mundur. Itu hayang lalab-lalaban. Mangkat ka leuweung manehna ngundur di leuweung. Teu pira panyakitna digegel domba. Wah. Oh, ka domba mati. Ngegel pamajikan terus ludes. Jadi enak teh kalahin tangkerincing itu buah pamajikan yeuh. Aya anu pamajikan ayeuna. Buah pamajikan nganggur ayeuna teh. Keraranaan. Ai randaan atuh. Naon atuh? Ai keur kieu mah randu meureun. Oh. Aya pamajikan. Hayang buah pamajikan. Aya leuwis teh. Tah, kanyangankeun mangin. Aya keneh ayeuna. Aya. Aya. Bawa ka dieu lah. Oh, paeh kamari. Geus bae. Heeh. Oh, sina kawin ka kuburan atuh meureun. Aduh ulah kitu ngahina. Yo, ulah ngahina ka urang mah. Nyaho sorangan ieu teh Jagger. Nya. Naon teh Jagger? Hah? Naon teh Jagger? Terang. Naon coba Jagger? Hah? Naon Jagger? Jagger. Eta mah Jagger atuh. Punten. Oh, sa. Oh, geuning mana jam? Iya imana sabun eta. Iya mah kitu tah deung lanceuk teh. Nah, ngahina lain sabun atuh. Ngaran urang sudah ku teu ngati kayan poho. Sabannya. Hah? Saban? Meureun saban nyaho. Jadi lain sabun atuh. Oh, ayeuna saban sote bari teh mah 2 ban geuningan. Anu saban deui kempek. Nah hina maneh mah. Aya naon ya jam ya? Waduh geuning maneh lalintuh kitu tah awak teh. Oh, awak bener lintuhnya. Oh, bener lintuh. Ih, lain lintuh biri-biri.
sinarieun ye. Suku datang ka dieu teh ieu aya perlu. Syukur atuh urang aya hayang ngamprokan dulu memang kudu kitu ajeung dulur mah. Ieu kajurungan ku bapak. Heeh. Bapak. Heeh kunaon? Bah Neri, bah naon. Nah, ngaran bapak urang tadi. Tanya bapak. Tanya ngaranna. Aya bingung make nanyakeun ka aing jem. Bapak sorangan kudu teu nyaho. Lain ieu urang teh. Nya borora amane. Bapak teu nyaho urang oge teu nyaho bubu. Oh, lain. Ieu teh lain ngaranna teh Mbak Mot. Oh bener Mbak Mot. Bah naonnya abah urang ngaran aku. Oh enggak Mbak Mot geus. Bener eta. Lain bah naon sih? Jadi kumaha maksudna ieu maksudna? Maksudna mawakeun kahakanan kumaha ieu teh? Kahakanan borora jeung mani urang oge lapar. Aisyah lapar mantong ka dia atuh. Ya maksudnya lapar mantong ka dia hayang naon? Hayang barang hakan apa kumaha? Lain hayang barang hakan. Buru ladang Malaysia bu aing kan mangga barang hakan ieu teh. Kumaha sih maksudna? Maksudna mah ieu pan uing yang sorangan ieu. Lain dulu lain uing teh saban teh. Atunya heueuh dulu ngan kieu teh ngayeuna. Cek abah ye. Jadi Aisyah bapak mah bapak ngan sayang beda sayang. Sayang beda sayangnya. Beda sayang. Ai saban sayang mana? Yo aing mah tuh sayang kokok beluk meureun. Sayang lain sayang ieu indung teh indung dengan nyayang. Reuneu indung. Ai cek abah. Tah indung teh reuneu teh ku aing. Masihnya apa enak teh dua ya mana jeung urang. Tak mata reuneu mata abah anakan ku aing, emak anakan ku aing, usahanya anak-anak ieu emak. Masih ai teh nama ngadenge beja. Si Ijem teh jeung si Saban teh dulur Sabrai. Sabraina. Oh Sabrai teh make androk asana. Aduh. Lain Sabrai eta lain. Oh Sabrai mah menaon-naonana. Lain Sabrai eta Sabrai mimitina teh jantungan heula yeuh. Geus jantung teh tabariji urang teh di jero cau tadina. Tadina di jero cau. Jadi bapak urang teh pan kawin. Kawin mimitina. Tah, kawin teh bapak urang teh boga anak. Tah. Heuh. Bisa mah boga anak, anakna teh urang. Tah, geus kitu kawin deui teh bapak. Tah, nya. Terus anak-anak nih jadi beda indung. Kang beda indung bapana. Bener ngadenge beda indung. Ya ai coetna dua. Mutuna hiji kitu we. Beda indung. Dua coetna. Aing ngadenge beja mah urang indung maneh mah cenah ti ieu. Luar negeri. Di Irian ti naon? Oh, indung aing mah kunti meureun. Kumaha sih? Amun indung urang di Libanon.